Jadi kumaha kajadianna? Tadi dia bah. Abdi nu ana duit na lomari ngan leungit teh jeung leungit sakumaha buni oge angre leungit naonnya bah. Yap, yuk coba pakai. Terus kumaha ieu? Coba tinggali ka tukang. Naon? Ha, manehnya nu maling duit urang. Nah bisa ningali. Ya bisa atuh sirit di kode. Mana sih teh duit urang nu kamari jang kontrakan jang nyokot teh sia mah. Duit naon ieu teh? Geus lah urang pencit Ampun mang, mah. ampun tong dipencit mang. Heuh asal bejakeun lah sanu nita maneh maling sok. Boro. Nya pak nya inung budak pak, inung budak kepaksa abi ge. Pira kumaha majikan titah maling burung sukan. Nya pak teu percaya mah hayu geura. Yeuna kumaha bah? Bah. Bisa. Hah? Mah, Aku maya hasil tuh ya. Kang Komeser skincare anjing ih. skincare tinggal itu wae ketewak. Citong boros teuing atuh si teu mulian skincare geus ku apu atuh dasar uap bodas. Sana boros ha? Mani ngapoe melian rokok beak kedep bungkus engangan menta skincare nu saminggu sekali disebut boros nu boros teh ha? Sa. Naon teh jeung meubeutkeun katel dirusak geus teh era ya batur di dieu. Paduli teuing sugan sa RT ka dieu.